Halo anak-anak, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda. Tah, dina video kali ieu Miss Intan bade ngajelaskeun pangajaran anu katujuh tentang hemat energi. Tah, Miss Intan gaduh hiji wacana anu judulna teh PLTA saguling. Barudak sadayana engke tinggali dina rangkuman pelajari diajar maca wacana anu judul PLTA saguling. Engke dina waktos telekonferensi ku Miss Intan ditaros beusi wacanana naon. Tah, ayeuna Miss Intan bade nyontohan maca wacana PLTA saguling. PLTA teh singkatan tina pembangkit listrik tenaga air. Eta teh alat pikeun ngahirupkeun arus listrik. Carana rupa-rupa aya anu ngamangpaatkeun tenaga cai, angin, panas panon poe jeung sajabana. Salah sahiji PLTA anu aya di Jawa Barat nyaeta PLTA Saguling. Tempatna di Kacamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. PLTA Saguling diwangun tahun 1880. Legana kurang leuwih 5.600 hektar. Ari sumber caina di Walungan Citarum. Saupama pembangkit listrik di tempat sejen mogok nya PLTA Saguling anu ngagentenanana teh. Dina waktu-waktu beban puncak nyaeta di wayah sore nepi ka peuting. PLTA Saguling milu dioperasikeun oge. Naon sababna disebut beban puncak? Sabab jadi puncakna listrik loba dipake. Ari ti sore nepi ka peuting mah lampu ge bruy-bray harureng. Acan pakakas anu sejenna. Meureun hideuk nanya kumaha carana listrik bisa hirup tina cai? Kieu gerak. Cai anu jolna ti Walungan teh dibendung di hiji danau anu lega pisan. Terus cai anu kaluar ti bendungan teh diatur sina nyurup ka handap sangkan bisa muterkeun mesin turbin. Tah ku cara kitu listrik teh dihirupkeunana. Aya nu matak prihatin ti PLTA Saguling teh nyaeta kondisi Walungan Citarum ayeuna anu kotor. Jaba deui ngandung polusi anu matak bahaya. Antukna mesin pembangkit listrik ge sok kencang pisan rusakna. Salian teh eta, Walungan Citarum teh beuki ngadeetan. Caina beuki ngurangan. Lamun caina tuluy ngurangan, moal bisa dipake muterkeun turbin. Hartina listrik moal bisa dihirupkeun. Matakna ti ayeuna hayu urang diajar disiplin miceun runtah teh ulah di mana wae komo ka Walungan mah. Tah anak-anak, mung sakitu wacana PLTA Saguling. Cobi diregepkeun, dipelajari apa isi wacananya ya. Nah, kemudian di sini ada harti kecap. Tah, aya sababaraha harti kecap anu kurang dipikahartosnya anu aya dina wacana PLTA Saguling. Nu kahiji nyaeta panon poe. Panon poe teh artina matahari. Nu kadua nyaeta diwangun. Diwangun teh sami sareng dijieun atau dibangun. Nu katilu hektar. Hektar itu nyaeta ukuran lega 10.000 meter persagi. Nu kaopat walungan. Walungan teh wahangan atawa solokan gede. Nu kalima sejen. Sejen itu lainnya. Nah, nu kagenep ngagentenanana atau ngaganti. Itu teh artina teh menggantinya. Nu katujuh beban puncak. Nah, beban puncak teh nyaeta loba nu make atau bisa disebut juga banyak penggunanya. Wayah. Wayah itu sami sareng waktu. Danau. Danau teh danau atawa situ atau telaga besar. Tuluy nyurug. Nyurug teh atawa cai anu turun ke handap atau bisa disebut juga air terjun. Tuluy aya kecap sangkan. Sangkan teh artina agar.
ujungnya. Tah tuluy ngadeetan atawa beuki deet kaayaanana artinya surut. Tuluy kecap ngarojong atawa ngadukung artinya mendukung. Tah anu pandeuri kecap polusi artina nyaeta kokotor anu timbul ku manusia atawa limbah yang timbul oleh perilaku manusia seperti itu. Nah, anak-anak, video yang dapat Miss Intan sampaikan kali ini cukup sekian. Semoga materi anu tos didugikeun ku Miss Intan tiasa dipikahartos ku urang sadayana. Diregepkeun upami aya anu teu ngartos langsung taroskeun ka Miss Intan. Hatur nuhun, wilujeng enjing. Dadah.